bedakeun nya zaman kiwari mah peruntukanana nya ka dieu teh padahal mah keur anu jadina anu ka dieu teh padahal mah keur anu jadi teh anu. Jadi memang salah kaprah ieu memang jadi ngalolong bonconongkeun urang dina pemakaman nya kan nya. Termasuk ilmu kesejatian hirup oge pan lolongana dikaitkeun jeung ilmu kadugalan rawe rontek lah pancasona lah dan lain sebagainya. Tapi padahal dengan nembe ngobrol jeung Kang Aan ilmu kesejatian hirup teh lain ilmu kitu. Sanajan pan aya ilmu mah teu boga dosanya nya. Sanajan kumaha urangna Nya erek dipake salah ge nya salah bisa dipake bener mun komo nya. Asal anjeunna minta kahayang. Jeung dari aya kahayang kan. Geningan sok aya beja bangsa tak suka imah Boga halimunan teu kapanggih boga belut ih hese ditewak. Jadi dipakai kejahatan bisa. Geningan dicumponan nya ku semesta teh aya maneh kahayang. Saya mah eueuh patalina aja. Maksudnya jangan pakai kejahatan mah. Da patalina jeung kahayang jeung kadaek meureun nya. Manehna teh jeung manehna teh nu kayang meureun nya. Mungkin minggu hari pada bayaraha nya urang ngajujuk ka hiji petilasan ya baheulana fungsi dipake muncul bahasa ayeuna mah akademi militer tapi zaman pajajaran. Oke. Nah, jadi di akademi militer zaman pajajaran teh rupa-rupa ilmu pelajari asup naon ilmu telu nya ilmu telu teh ilmu baheula cek urang ilmu kalot tapi nah kok dipelajari nya jeung kabeh pasukan pajajaran aya nu bis eta mah kewajiban kan aya peunteun. Yes. Kalau sebetulnya pengawal raja oke dari saeun ngan meureunan nempat eta di mana nya gitu. Nempatkeunna di mana sabab bisa wae raja ditu sadieun lah geus we tuh bisa pangarti manusia setelah lahir nya gitu. Dia aya contoh Prabu Seda Raga Mulia waktu harita abur-aburan tebikeun ke wilayah Ciamis datang ka hiji kerajaan tapi dinaranna kerajaan Bupati Laksana nya Prabu Seda lo banget cekurang Prabu Siliwangi ya ditu-ditu beda-beda jalan udah mah ting saha ting saha ieu mah Prabu Seda kan diberi wae ke tentara Banten anjok itu kepada Ciamis di Ciamis diberi itu tentang Cirebon waktu kata rasionalnya aduh dia dipapagon itu dipapagon aduh ada katanya sunat gitu tadi yang tah ayah hiji jalma sakti sanggup nah nyeungeun bebegi Sukamantri nya bebegi nyamun ayeuna mah kampung teh Sukamantri eta keur nya teu alus juga ayeuna tapi ayeuna mah alus ini ya alus jang pintonan rambut tadi rasta dari baheula mah beku mah bebegi sawah simbol naon teh simbol sawah bebegi ya asupan sesantun ngasup-asupkeun saha para patih anu sakti zaman beh ditu pada kerajaan ya sebenarnya asup ke sina ngalawan musuh arawe dan kabeh oge daya leuwih sakti sareueun tentara Cirebon tentara Banten sareueun ku bebegi Sukamantri ayeuna disebut Sukamantri dan Prabu Seda dicari ulah gitu atulah nah anu bisa ngemat yo maneh mah menit hormat ke karuhun teh karuhun anu geus damai cegah aya di alamna ayo dititah digawe deui
jadi tak nguruskan kehidupan orang, kepentingan orang. Nggak sesabisa-bisa orang. Ya. Di tempas dari nya tapi itu semua orang Banten atau orang Cirebon namun tadi gitu kan mana mah lebih sakti bakat orang sebenarnya mah lebih sakti itu lebih banyak lebih bengal ayu orang mah loba perhitungan Ya. kalau temen aing kalau tarang si Cirebon meureun nyerieun nah urang mah Coba aya ilmu tanya. ai itu henteu jadi diulah-ulah tah entong ngaganggu kadamaian karunya lain karunya nah itu mah teu nanti Untuk ngerasa nyeri jadinya capeknya. entong ngahinakeun dia urang karunya dan urang henteu sopan henteu hormat ke karunya dalam marahnya mah geus hengse masalahna Tugasnya nya. tugasnya seterusnya mah eta tugasnya nya urang ku anu mun urang kalah ka minta tulung deui mani asana teh iya cabut Cabut katanya si ilmu eta tanya. tapi ai bebegitu mah terus lebih kaya kan ngan dipake Agustusan Ya gitu. sadadan kela misalnya itu kayak secara rancepan diam-diam lah diasup Ya. kita naon sebab kita berat itu kalau lihat genep kilo Ini bisa diasupan, tapi kan IQ mah diasupannya bisa kujurik jari. Beda jeung baheula fungsi. Karena memang zaman kiwari teu sagawaya bisa narik leluhur karun saestuna. Can tangtu aya nu bisaeun tapi mungkin aya nu bisa. Tapi aya anu narik saestuna mah mungkin asa pamohalan deui lamun kiwari. oh atuh mah misalnya ya nari kekuatan Prabu Siliwangi yang Agustusan diasupkeun kana Pamohalan deui kan. bener nahapkeun raja banyak Prabu anu dihormati ku urang Sunda ayeuna cenah asup anu hiji babagi atuh meureun cek yang Prabu teh ari siga cenah keur babaheula cenah bangka mangga aing teh badut tah ieu maksudna aya sambunganana nya kan ieu mah urang-urang sakieu heula ieu yang gue udah kangen derek ngopi nya atuh sampai kurang tuluykeun deui teuing nuluykeun deui pembahasan ieu teuing anu lain siga nama tungguan we siga nama siga nama urang teh sejenna di sini Lieur deui. Bandungan bosan Terus memang ciri khas orang mah kieu ngobrolna lamun di ruangan mah. Jadi mung siga batur lamun batur makan ditapa gitu nya. Wah, diuk oge tekan dalemi urang mah kieu we geus. Nu padu penting teh tinggal rarayu. yang masalah nama karena teu bisa nanti kudu nyeun skenario Nya ka teu dialogna kudu kieu nya kitu. teu diapalkeun mas sampai habis satu Tah sakieu heula nya ieu pemiasanya. Cagram pes heula sampurasun rahayu. Aduh.